Kang, paruntun. Ada lah kadang. Kamana di? Kasih edo. Oh, wah, saya nage ondangan kadang perlu ya. Nah, ya tumben ya. Nah, aja kan. Kaget. Alhamdulillah. Dia berarti. Nah, aja. Atuh aya wah. Ah, biasa lagi ya orang lagi kaca edo pas kieu. Oh, waca edo no. Oh, tadi. Dah biar kene lewat kalebak tadi itu kalebak. Lain ngobrol-ngobrol. Amun eta kira-kira ngajukeun kumaha? Amun urang ngajukeun ye. Dia nyari ngajukeun. Arek. Pinjaman. Si Om apa pamajikan lu ya? Pokoknya mah meureun sakeluarga we intina. Atas nama si Om gitu. Nya, atas sama urang. Bisa wae, aya arek mah. Arek ya. Oh, tapi orang omat ya mah omat ulah kos si edo lamun kan surat teh kadon hayang ijeungna doang euy kena angsuran hese. Walah, tenang ya tuh orangnya. Kapan tanggung jawab? Si Om dong lagi ijeung ya. Ya. Boleh wae ya. Ieu duit nanya Om, omat pokona angsuran sing bagus sing lancar. Aya eta mah pinjaman bisa naik deui ka 1 juta ge bisa Oh, ke. bisa. Gampang asal angsuran sing Awal, bagus. Awal mah 300 heula pas kitu. Oh, gitu. Nya. Ya. Omat pokona mah lancar sing lancar. Si emang ngolah aya mah nginjam. Oke wae, Oke, lamun oke. arek mah hubungi urang ya. Siap, siap. Ai kitu mah nuhun ya. Nuhun. Nuhun baraka. Tuh. Tes, aing mah geus meunang, cek aing naon. Oh, nya. Tahil Lumayan nya. Barang. Nginjem apa isukannya? Eta ya urusan di Lah, aing arek kos dong pe. Datang ka dia main naik lompat mau dibayar. Dah, anu kieu ieu duit ieu bener waris isukan mah urang arek nginjem. Lagi pemajikan tuh. Eueuh. Baso mah. Eueuh, kau masuk aing. Lagi lagi angsuran. Eueuh. Keur lieur ya nama eueuh. Kok bayar mah? Ini kene. Wah. Rasa lagi nang kamar, Pak.